pernah terjadi di pondok pesantren Kerese Garut udah zaman Mama Busrol Karim. Aya orang di harapan masjid didinya aya Mbah Oni ngaranna keur urang kula pesantren itu Mbah Oni teh aya keneh diketrok make tungkedan kalau getihan huluna paeh tak orai teh Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit ulu ieu orai gara-gara da dipaehan ternyata lain saorai-oraina telila kiaina leungit Kiai Oco atau Mama Oco Kiai Busrol Karim leungit jago ngaji. Mama Busrol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Syatibi tukul ilmu. Mama Oco jago Syamsiah, Mama Syatibi jago ukudul Juman. Jadi dirinya pasti nih kurang tuker caknya kula ngaji ka ente Syamsiah, ente ngaji ka kaula ngaji ukudul Juman. Jadi ngaji lah teh jarago kabeh. Entak balik ti gentur ge diiring sakareta ngiring lagi. Teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiring ku sakareta ku jago-jagona ngaji. Yes teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit, mama teh leungit dibawa ku raja jin ka negara Azrak, negara jin. Ieu mah asli, ieu mah dongeng teh lain fiktif. Asli. Orang-orang meneng lah. Suka ada ke negara jin ternyata geus aya ratusan jin ngaharepan mayit dek nyalateun. Jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula. Masya Allah karim. Jadi mama teh diajak ke negara jin maksudna dek dipaehan sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten kene tah iyalah ayeuna debat atuh jeung mama ieu mah Allah maha kawasa, Allah maha suci, Allah maha agung, Allah maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu Mama Oco ieu teh datang ke debat jeung raja jin geus lain jeung jelema deui kuari mah batur mah saya teh jeung bapada manusia ieu mah di negara jin eueuh batur lamun eleh paehan metak mama di dieu di ditu kan make Al-Qur'an. Setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna nya ngabunuh jelema bunuh deui. Nah ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai dilawan ku mama cek mama teh kieu lamun manusia ngabunuh manusia paehan tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa hewan anu lain ieu kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia kami teu sabangsa jeung jin maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja beunang kawin sote papada anpus manusia jeung jin mah ke heula. Wah di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dina kabeh. Wah di negara jin teh Masya Allah MK na aya Masya Allah presidennya ini ke Kalimantan eta di negara jin teh seperti eta mual poharana luar biasa
debat mama teh di negara jin. Ya Allah, dengan kecanggihan dan kecerdasan mama eleh jin teh. Oh, ngadu ayat suci Al-Quran, ngadu hadis, ngadu ijma ulama. Panjang dong namanya ke ayah bukuna di kula baheula mah dibuat di Bangle Bandung, tapi kula mah boga sejarah khusus kresek lantaran kula kan menang incu. Nah ye ulah sok iris ya. boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ka negara jin ka negara Azra. Eleh lantaran eleh dihampura ngan Muhammad pernah imat singkat nabai singkat tak debat kalau mau diceritakan panjang. Kemudian singkat cuman minta mohon iya pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbuniah tetap di pesantren di Kresek ulah diganggu cek mana insyaallah cek mama ikos kitu mah geus masalah. Guys, mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami. Ya Allah, di negara jin mama kita ngimaman di negara jin. Kulantaran cek mama kan mesti engke di debat deui kan kula mah bangsa manusia, iya mah bangsa jin. Kulantaran sakitu kula embung maksudna lain kuda naon engke tah cenah cak sia beda pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah. Nah tetep mama embung akhirnya ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu anda, ilmu mama. Silakan mama supaya ngimam. Mama ngimaman di negara jin. Oh biasa. Di urang mengimaman covid bae ge pan anu make ruku sagala. Pohara jasa kena corona di imaman kunyana ruku. Masya Allah. Aju jahar deh. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa. Waladhalin. Nu di tukang negara obrol. Amin. Cak yang nama taraweh meren. Macam-macam di dunia kuari macam-macam jijinan jelema. Ya Allah ya Rabbi. Kabohongan teh geus diciptakeun pohara. Antara bohong jeung bener keliru di akhir zaman ini. Entah hati-hati salametkeun diri urang bae kuari masih hade. Si hade ge salametkeun diri urang bae pun tayangan jelema nu lurus nu jujur jang nyalametkeun diri urang. Kadituna ieu beuki bahaya. Zaman kula leutik masa pira TV ge hitam putih, abyad aswad baheula. Nya bener nyaon teu aing gitu. Ah kabarina kolor. Si eta mah make kolor wae kan. Kalau udah kabelah diri dua dia panggil HP dan lain sebagainya. Ya Allah. Nah iya mah keur cerita mama ajo salam pulang deh. Oh kaget mama leungit ternyata itu cerita anda dong. Oh ajib luar biasa ya santri dek Jumatan balik Jumat bawa Jumat gak makan jauh balik Jumat kan babarengan kunaon aya mobil sedan Mercy baby bed. Masya Allah sebenernya mau dipikiran mamanya ya mobil mewah kadi tuduk naon tuh lembur tapi kulantaran ngaranna ge santri kaget ya nak digerokeun dah ayo ka dieu naik cenah gana masih balik ka Kresek naik cek oh atuh sabulan dibawa ke negara jin sabulan gara-gara Mercy tadi bandak si hade besi aya Mercy nah si eta mah hayang nyaho cenah ka negara jin itu geus mal balik deui sih mah. Wow, geus pokona bacaan ahli hikmat geus diketrukeun tetep bae teu balik-balik ujung-ujungna mah mata kerup ka Gusti Allah aya di luhur para aya bu begitu mama ngadoa bu teu bisa dicekel lesang sakumaha belut tapi tetap terus dicekel aya engke dongeng panjang nama ti mimiti akhirnya benang biasa deui
per detik ieu masih masantren kene Siti Kolbun ya didinya masih keneh aya kuari jinnat teh jeung kuari loba anak baranakan meureun nya kawin deui ngan teu ngondang atuh loba nu ngendong didinya tamu dulur wah pokoknya pemandangan-pemandangan anu aneh-aneh teh aya. Nah meeting kayak iya naon garang-garana lampu dioyak-oyak atawa nu lempang atawa engke aya nu bujur gede bujur teh gede jasa gede kan aya bujur pang gede-gede lagi meureun sagede ratmi de berbeda 9 lah gede gitulah nah ieu mah ibu gede mah tilueun eta kaget Masya Allah nih cerita orang hidungnya mah dongeng engke panjang nama kayak insyaallah pukul dongeng ti awal tepikeun ka tamat tepikeun ka diasukeun ka mangle tahunan seluruh pesantren di Indonesia apalin bahwa kresek pondok pesantren anu pernah guru ka negara jin jago-jago ngaji. Nah terus lanjutkan tah Mama Oco terus raina kajian imam terus ku mantuna ke Jemaah Toha terus aya deui ke Abdullah terus ka ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir terus besan kula tan aya ceng terus datang ka ayeuna jina aya ke kula pernah sakali pengalaman didinya teh pernah sakali kieu pernah sakali nama unggal bada maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu saja teh bager heran anu sieun mun mandek mun santri moal digrog-grogeun moal da potongan lain santri teh mantu penjahat kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh ya baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan saudara Ki Ahmad di balak ieu mah aya deui teh kiai ka ditu kabeh santri kula teh nyaho aya ramean selenting-selenting aya ramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat ieu hiji-hiji aja aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid ulama digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh cek ulah ieu asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebelah lah ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon garang-garana pan make triplek digedrog jeung dug ya alhamdulillah aya batur aing kade sia asup rada kencang dug kadieu sih kadieu ka jero geus langsung gedug kos kitu aja mah kadieu dug jeban kencang amat sih goblok sia lain kadieu nahan goblok tas kerasna nyala meureun dug buat kitab segala naon wae diluragan kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus ai kaluar batak geus lumpat kita dikunci deui lawang ge wah bahaya ceuk we bahaya ieu harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu ragag we geus kabeh ya Allah ya Rabbi nah geus datang ka hadap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cek aing ge ieu ai kunaon muncul di hadapan tanggal buah aya make kebaya hejo ieu na disanggu ya sebes jika mojang priangan mah gitu
kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug. Wah iya lupa deh. Ada jeung jin mah. Masya Allah. Geus teh lalakon sakali salila di itu 6 tahun deh sakali kejadian model gitu. Sajana teu pernah. Babaturan kula urang Cicalengka. Batur aya kegiatan ngariung segala nyana sorangan bae di majelis kieu. Lah cenah Siti Kolbunia jaing kawin encan cenah ieu. Aja kesepian babaturan eueuh coba mun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu. Kieu bae teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco. Kunaon aya nangkep nyana. Aduh iya lah ya di dieu nu teu bisa ngomong di naon kadang ieu dibekem. Aduh kembali teu terus bae ditangkep punya data. Atau ban ditangkep nyaho ku jin mah teu lain rarasaan bang. Memangna kurang dah ditangkep. Geus wallahu alam sama ka ditu namangan aya keneh. Kuari lamun menang tangan ka ditu men ente teu percaya ge ka ditu. Kadi itu 100%. Nanti kadi itu terus berarti maghrib bisa bangsa jam 9. Mana Siti Kolbunia? Kayak gini Noel. Iya. Ayah kayaknya ayah nama santren kan. Iya mau diceritakan dongeng nak di awal enggak ya. Kalau boga lantaran keluarga dibere buku sejarah eta khusus ceritakan kejadian-kejadian jin Siti Kolbunia. Nah eta ge ngarupa orang hideung, tah ngarupa orang hideung. Pandeglang can lila di Pandeglang aya orang hideung di paehan teh kalap terus ieu na kos orai bae kos orai geus ka Kiai Hikmat geus ka dokter geus ka mana akhirna yang ngimpi nyeuna teh anak masuk ngaji ka di ngimpi titah ka di ini diberi cai ulah ka dia tuh cokolatnya geus gering gerak ka dia naon diberi cai bae tuh Masya Allah alhamdulillah morotol padahal mah cai lagi menangi kulah-kulah acan ya nom kan terus mun teu cager pae ge eta heran morotol ngentut cai di ka dia 2 kali cager. Eta dongengna kos kitu. Kulit teh mehan orai we kajen kuku mah geus sebabna kos orai. Ulah besi aya orai hideung amanat di mana bae di imah di luar di jalan. Ya dek, baheula mah ditembong-tembongkeun kan ku kolot teh sing ade ulah lelempangan waktu tangari. Urang lamun lembang loba ta orai hideung istirahah. Sisi jalan baheula masuk di kokorolokan disebutna handapeun tangkal sering kali ieu orai warna hideung ulah di paehan sebab anak kalana jin merupa orai azanan